Jang Pringga cengkat anu saterus nama ngoloyong ka kamarna. Ari Kang Bedoy jeung anu sajena mah ngan ukur silih reret bari pating kararung. Sanggeus aya kana sawatara kedapan Jang Pringga geus ngurunyung deui bari mawa buntelan. Naon eta teh Ingga? Cek Kang Aca neuteup kana buntelan. Artoski tembal Jang Pringga bari nembongkeun eusi buntelan anu tetela eusina duit anu kawilang loba. Keur naon eta teh Ingga? Cek Cerilis rada kerung. Bagikeun kanu tahlilan mah lebetkeun dina pipiti. Ari maneh Ingga? Ari keur bekel geus kawin mana? Cek Ceyuma neuteup ka Jang Pringga. Uyos we atuh ni etang-etang syukuran we ieu mah. Kapanan panginten warga anu bade ngiring jajab nikahan abdi teh tangtos seueur. Dalah nembe jajab narosan oge meuni sakitu seueurna. Tah kumargi anu jajab teh tangtosna belaan ngantunkeun padamelanana. Atuh asa telepat-lepat teuing saupami urang nganuhunkeun ku cara kieu oge. Tembal Jang Pringga kalayan Daria. Haha, satuju Bapak mah Ingga. Kudu meungpeung boga jeung keur meungpeung bisa ari perkara ngabungahkeun sasama mah. Cek Kang Bedoy nyelengkeung. Geus kitu mah Ceh Lilis, Ceyung mah jeung Kang Aca teu ngaromong deui. Beki atra kareueusna ka Jang Pringga jeung kanu jadi bapa terena. Anu ngabarantosan popolah pasihan buruhan mah. Cek Jang Pringga bari ngasongkeun buntelan ka indungna. Nya komo we Ingga, geus diberek ku bapa 2 poeun jeung isukan. Saya upami kitu mah abdi mah hoyong nepangan heula Kang Rohiman sareng Kang Kaka. Ungi teuing ngabilih ka Bujeng Karulem. Haha, rek naon Ingga? Tanya Kang Bedoy. Nya bade nyuhungkeun pidoa sareng piwejangna we atuh Pak. Oh nya atuh Njung, tapi balikna tong peuting teuing nya Ingga. Cek Cerilis anu nembalan. Anis ngiring cek Neng Anis curinghak. Ih, tekenging tos wengi. Dieu we Anis mah sareng Nini. Cek Ceyuma gancang mangku Neng Anis. Neng Anis mah jamadud mangsa dipangkuku ninina teh. Ari Jang Pringga mah ukur sura-seuri geus kitu mah Jang Pringga ngaleos ningalkeun kulawargana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, kayaan pilemburan geus rada jempling. Pangeusina geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Kalayan kacaangan ku cahya bulan, Jang Pringga leumpang mapai-mapai jalan satapak anu berasna ka imah Kang Kaka. Di tempat anu rada sunyi, jurela cileng 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 cileng. Hiji jirim ajeg pancuh nyegatan jajalaneun Jang Pringga. Ari Jang Pringga pohara ngagebegna. Rek naon deui ari maneh Gandi? Tanya Jang Pringga bari neuteup jirim anu jegatan jalan. Anu tetela geuning eta teh Jang Gandi. Atuh syukur atuh ari sia nyaho ka aing mah atuh. Aing masih kena boga urusan jeung sia atuh. Hahaha. Cek Jang Gandi tutunjuk kana banget Jang Pringga. Urusan naon Gandi? Montong api-api atuh. Salila aing masih kene aya atuh. Aing moal mikeun saupama si Arin kudu ka pemilik ku lalaki sejen atuh. Kaasup sia atuh. Hahaha. Beuk ari maneh Gandi? Pan nya Arina oge embongkeun ka maneh mah atuh. Hahaha. Sabada teuing atuh. Pokona mah aing moal ngantep atuh. Saupama si Arin jadi pamajikan sia atuh. Mangka ayeuna atuh sia kudu modar ku leungeun dewek atuh. Hahaha. Eling Gandi ieu eling istighfar. Kapan maneh teh dididik ku nini ati? Montong loba bacot atuh. Pokona penting ayeuna atuh sia kudu modar ku leungeun dewek atuh. Iya atuh.
abdina tungtung kecapna ngan seberut. Jang Gandhi langsung narajang ka Jang Pringga hareupna nyuruwuk rek meupeuh banget. Tapi Jang Pringga oge geus sayaga gancang ngelokeun sirahna atuh plos. Panarajang Jang Gandhi ngeplos ngahakan angin. Jileng Jang Pringga ngejauhan Jang Gandhi aya kana sababaraha meterna. Jang Gandhi geus sayaga rek narajang deui. Kela atuh kela, lamun maneh keukeuh hayang ngajak galungan, heuh kuring di layanan. Tapi montong di dieu moal jongjon, da pasti bakal loba warga anu ngalalajoanan. Ceuk Jang Pringga. Heug atuh, gancang tangtukeun atuh, buru-buru ku sia tempatna rek di mana atuh anu hade atuh. Hahaha. Teu ngomong deui, cirelat, cileng. Jang Pringga jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Sakedapan mah Jang Gandhi ukur seuri sinis, jorelat, cileng. Antuk nama Jang Gandhi oge jojorelatan nyusul ke Jang Pringga. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, angin peuting ngadalingding, cahaya bulan sok sanajan can nincak mangsa purnama, tapi cukup pikeun nyaangan dua jajaka anu keur ngabadaga pahareup-hareup di palataran anu aya di tengah-tengah pileuweungan anu jauh pisan ti wewengkon pilemburan. Anu eta dua jajaka teh tayalian ti Jang Gandhi jeung Jang Pringga. Hempek atuh ngadoa heula sabab sakedeung deui atuh sia bakal modar atuh. Ceuk Jang Gandhi nya kakak. Jang Gandhi susumbar kitu teh ari Jang Pringga mah ngan ukur mesem. Sor atuh, gera maju atuh, sia kehet teh gera maju atuh. Ceuk Jang Gandhi deui bari gancang masang kuda-kuda. Ari Jang Pringga mah anggar ngajanteng bari netep Jang Gandhi anu jarakna ngan ukur dua tumbak aya di hareupeunana. Sok sanajan kitu ari kawaspadaan mah atara pisan tina tetep matana. Teu era ari maneh ku nini ati anu geus ngukut jeung ngadidik maneh kana jalan bebeneran Gandhi. Ceuk Jang Pringga karek nyarita. Hahaha, montong loba bacot atuh kehet. Ya rasakeun panarajang dewek atuh. Iya atuh. Bareng jeung gorowokna seberut, Jang Gandhi ngagajeleng mapakan sirah lawan serta langsung ngajejekeun dampal sukuna rek ngabejadkeun tarang Jang Pringga. Ari Jang Pringga anu memang geus sayaga gancang ngagilekeun awakna kabelah katuhu atuh pelos. Panarajang Jang Gandhi anu munggaran nyamos ngahakan angin. Bareng jeung kitu sakilat Jang Pringga nyuruwuk rek ngalatonggong, tapi Jang Gandhi oge geus bisa maca kana gerakan lawan. Gancang Jang Gandhi dongko sarta langsung muterkeun awakna dibarengan ku mabadkeun sukuna pikeun ngalabin curang lawan. Cileng Jang Pringga luncat pohara luhurna. Juralit celek napak deui kana lemah. Jang Gandhi gancang narajang deui. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, lumayan lila dua jajaka hutet suat siat gujelang gajeleng atakeun jurus andelanana sewang-sewangan, tapi saurang oge tacan aya anu kabeunangan. Hahaha, lumayan oge atuh, geuning kacepetan gerak sia teh atuh. Ceuk Jang Gandhi ngagak-gak siga anu ngeunah pisan. Jang Pringga mah ukur nyerengeh, bari anger tetap waspada. Jileng seak Jang Gandhi nonjokkeun peureupna rek ngalakana sirah. Sak gancang Jang Pringga ngelok, tapi pohara rewasna Jang Pringga sabab mangsa ngelok tur Jang Gandhi geus nampe rek mapagado. Blug kepaksa Jang Pringga murageun awakna. Seak Jang Gandhi siga anu embung mere kasempetan gerak. Peureupna ngahiuk rek mapag banget Jang Pringga anu keureunang karak. Gedug das kapaksa Jang Pringga kudu nakis panarajang lawan. Bareng jeung eta suku Jang Pringga dipake nejeh ke kemplong lawan anu keur dongko. Plos tejekan Jang Pringga ngeplos. Alatan Jang Gandhi kaburu ngagorenter kabelah kenca. Gancang Jang Pringga cengkat. Jang Gandhi oge teu jauh beda. Hahaha,
lumayan oge atuh maka cara bolon mah atuh gerakan sia teh goreng-goreng ceuing atuh hahaha Cek Jang Gandi lelengakan. Jang Pringga mah ukur mesem bari ngeprukan taneuh dina pakaianana. montong waka senang atuh yo rasakeun ieu atuh kehet sat Jang Gandi meta ngawatak ajianana. Awak Jang Gandi ngageter ciciren keur museurkeun tanaga jero anu pohara rongkahna. Nempok itu gancang Jang Pringga ningkatkeun kawaspadaanana. Sak Jang Pringga oge meta nyiapkeun tanaga jerona. kehet atuh ieu tadah ajian aing atuh hiya atuh Cek Jang Gandi nengelkeun pereupna. Wus badak dubadakan tina pereup Jang Gandi ngabelesat cahya hejo. Jang Pringga teu nyingkah malah mapag panarajang tinu jadi lawana. sabuk wus Jang Pringga ngadorongkeun dampaleungeunna. Belesat cahya bodas anu ngabelesat tina dampaleungeun Jang Pringga mapag cahya hejo anu kaluar tina panarajang Jang Gandi. sabuk Cileger duar. Dua kekuatan anu diadu ngabalukarekeun sora anu pohara tarikna. hiya atuh Sewuk belesat cileger. Aya kana welasan kalina dua kekuatan diadu sarta ngabalukarekeun sora anu pohara tarikna. hahaha aya kabisa oge geuning kadang guguru ka bangsa jin teh atuh Cek Jang Gandi anu boga panyangka yen Jang Pringga guguru ti bangsa jin. Gagak deui siga anu ngeunah nakeranan. Mending oge enggeus sing karunya ka Nenek Ati Gandi. hahaha sia can modar mah atuh aing moal waka eureun atuh ya rasakeun pusaka aing atuh Sap dina tungtung kecapna Jang Gandi langsung nyabut kujangna. Gebur kujang Jang Gandi ngagebur ngaluarkeun cahya. Jang Pringga pohara reuwaseunana sabab karek harita nempo eta pusaka anu tina ciri-ciri nama memang ngandung kekuatan anu pohara rongkahna. hahaha nyaon atuh sia teh malah kitu sia teh sieun atawa hanteu atuh Pulangkeun eta kujang milik Bamista. hahaha geus sagala nyaho atuh sia teh heug atuh ku aing rek dipulangkeun atuh tapi lamun sia geus kojor atuh jeung lamun si Arin geus jadi pamajikan dewek atuh hahaha atuh Cek Jang Gandi. Astagfirullahaladzim. Gerak eling Gandi. montong loba bacot atuh dasar si setan atuh Sep Jang Gandi ngacungkeun kujangna. Gebur kujang beuki ngagebur. Jang Pringga beuki waspada. siap cerap Jang Gandi nojoskeun kujangna kana taneuh. Ari Jang Pringga mah nempo sikap anu jadi lawan asa model kitu teh malah kurang kerung alatan teu ngarti. Sorobuk aya cahya koneng lir nurus bumi. Jang Pringga pohara ngagebegna mangsa sadar yen aya cahaya anu nyurungkuy kalayan gancang muru ka dirina. Cileng gancang Jang Pringga luluncatan kana tangkal anu pohara jangkungna. sorobuk Cileger tangkal anu keur ditaekan ku Jang Pringga belah jadi dua. Anu saterusna mah runtuh sarta langsung ngageretek siga anu dibanjur ku bensin. Untung Jang Pringga kaburu loncat kana tangkal anu sejen. hahaha nyaon atuh sia teh reuwas atuh Cek Jang Gandi anu bisa maca kareuwas tina paroman banget Jang Pringga. Ya Allah, kedah kumaha mayunanana da abdi mah teu tiasa. Mangawe abdi mah masrakeun sagala rupina ka Gusti anu kagungan ieu diri. Gerentesna hate Jang Pringga teu waleh eling kanu maha kawasa. hiat atuh Bareng jeung gorowokna Jang Gandi langsung narajang deui tapi beda ti samemehna. Ayeuna mah Jang Gandi langsung ngarahkeun congok kujang ka palebah Jang Pringga anu keur nangtung dina luhur dahan. sorobuk belesat Cahya koneng ngabelesat muru awak Jang Pringga. Cileng Jang Pringga loncat
ngejauhan cahaya anu ngabelesat ka palebah dirina. Cileger! Bra! Tangkal kai peungga serta langsung kaduruk. Teu beda we jeung anu samemehna. Nempo dua panarajangna masih keneh kecankeuna kana sasaran. Janggandi pohara kekerotna tetepna seket mencrong Jang Pringga anu kiwari geus ajeg deui napak lemah. Hahaha, modar atuh, hiat atuh. Pikeun anu sakitu kalina Janggandi ngerahkeun deui kakuatan pusakana. Ari Jang Pringga siga anu bingung sabab panarajang Janggandi ayeuna mah beda pisan jeung samemehna. Tina kujang anu diacungkeun ngabelesur cahaya koneng ka awang-awang. Muter tarik pisan nepi ka ngabalukarkeun ngawujudna angin puyuh anu lilimbungan pohara gedena. Kaayaan di eta patempatan dak dumadakan jadi pohara panasna. Ya Allah, abdi pasrah Gusti. Jarit batin Jang Pringga kanu maha kawasa. Reup Jang Pringga peureum, lahir batin disanggakeun kanu kagungan. Ilang pangakuan diri sagembelengna lalakon Gusti. Wus wus, Cahaya muter tina kujangna Janggandi beki turun geretak tatangkalan rerungkunan kaduruk sok sanajan barase. Kaayaan di eta patempatan beki caang sarta panasna kacida pisan. Awak Jang Pringga ngageter. Burinyai dak dumadakan aya cahaya bodas anu ngempur ngabulen dirina. Janggandi rada kerung tapi kituna teh teu eureun nurunkeun cahaya anu muter 5 meteran tina sirah Jang Pringga. seor seor, Geretak bekilila angin tina cahaya kujang karasana beki panas. Tatangkalan jeung rurungkunan beki loba anu kaduruk. sawuk jileb, Cahaya kujang lir nutup awak Jang Pringga. Muterna beki tarik, awak Jang Pringga beki ngageter. Janggandi oge teu jauh beda, dua leungeunna teu paparakat nyekelan kujang. Siga anu keur ngadadetkeun cahaya kujang anu geus ngabulen awak Jang Pringga. Suku Janggandi nepi ka ngabelesak sama tuurna. Bismillahirrahmanirrahim. hiya, Jang Pringga ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka awang-awang. beledag, jeleger jeleger. Sora kakuatan anu diadu pating jelegur. Matak leupas jajantung. Burisat, biar. Cahaya bodas tina awak Jang Pringga lir anu meupeskeun cahaya kujang anu samemehna ngabulen dirina. Beledag, jelegur. Atuh. Janggandi ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Calong, kalayang kalayang, gebut. Awak Janggandi siga anu dipangpengkeun aya kana welasan meterna. Pelengking pelengking Janggandi pepelengkingan. Alatan nandangan kanyari dina awakna. Atarapisan tina sela-sela bibirna ngalai getih hideung lalambaran. Pas cahaya bodas anu samemehna ngampur ngabulen awak Jang Pringga. Ilang deui teuing ka mana. Ampun atuh, ampun atuh. Cek Janggandi sorana pegat-pegat mangsa Jang Pringga ngadeukeutan ka dirina. Dieu pasarakeun eta kujang Bahmista. Cek Jang Pringga sanggeusna aya di hareupeun Janggandi anu geus teu bisaeun cengkat-cengkat acan. Mitra-mitra pemirtob dongeng Mang Guru, kalayan pupuringisan Janggandi ngasongkeun kujang ka Jang Pringga. Kujang diasongkeun palebah gagangna. Jang Pringga unggut-unggutan bari dongko nyokot kujang tina cekelan Janggandi. Trok. Bareng jeung antelna leungeun Jang Pringga kana gagang kujang. Gancang Janggandi mencet beheung gagang kujang. Sebrot. Tina baha mamaungan anu jadi gagang eta kujang jebrotkeun sarupaning tipu ngarah pisan kana mata Jang Pringga. Wah,
cek Jang Pringga ngagoak gorentel gogorentelan bari nungkup dua matana. Ya Allah, waduh, wah, beri, hahaha, atuh. Koceak dengek na Jang Pringga, awor jeung serina Jang Gandi anu masih keneh eunang karak bengkang. Koneal kalayan hese beleke Jang Gandi maksakeun hudang, ari Jang Pringga mah masih keneh peperengkelan bari nungkup matana anu dak dubadakan geneuk sumubareuh. Hahaha, modar atuh sia, modar atuh. Cek Jang Gandi anu kiwari geus bisaeun diuk. Jang Pringga mah ukur rungah ringe sabab panampona dak dubadakan jadi poek. Cung dina kaayaan sila Jang Gandi ngacungkeun ku jangna gebur. Kujang ngagebur deui, tetep Jang Gandi seukeut tetep Jang Pringga anu masih keneh rungah ringe. Hiya, atuh. Cek Jang Gandi ngagorowok bareng jeung metakeun leungeunna anu keur nyekelan ku Jang andelanana. Tapi samemeh kujang lempeng ngarah kana awak Jang Pringga, gaur gajeleng. Ujug-ujug pating garajeleng sababaraha maung anu kacida baradagna ngarakeb awak Jang Gandi. Atuh. Jang Gandi gogoakan nandangan kanyeri anu dibalukarkeun ku pating galabresna sihung jeung kuku maung kana punduk jeung kana sakujur awakna. Gep maung anu panggedena ngegel pigeulangan leungeun Jang Gandi anu keur ngeukewe kujang, nepi ka kujangna lesot tina cekelanana. Geus kitu mah eta maung langsung ngagegel gagang eta kujang. Meng, Cek Jang Pringga rungah ringe, gaur. maung anu cikeneh ngegel kujang ngagaur bari mencerong ka Jang Pringga. Jileng. Eta maung anu panggedena lompat ningalkeun babaturanana anu siga can seubeuh nguak ngawik awak Jang Gandi anu geus jempling teu gogoakan deui. Cerelat, Cileng. Maung anu mawa kujang lompatna tarik kacida sarta beuki lila beuki ngadegetan kalembur babakan ledok, nepi ka entukna mah ngagaur sanggeusna aya di tepas imahna Wahaji. cicing tong disambelkeun bisi ngarekep. Cek Mak Oyom gancang ngahulag mangsa Wahaji cengkat rek nempo maung anu ngagaur di tepas imah. Cicing nyai jamoal nyanyaon ieu. Cek Wahaji ngepeskeun leungeun Mak Oyom. Ari Nini Ati mah ti kerung-kerung sarta gancang ngojengkang miheulaan ngadeukeutan panto. Akang, Cek Nini Ati pohara ngajenghokna mangsa nempo maung anu keur ngadakom bari ngegel kujang. welang cimanya ieu teh welang. Cek Wahaji anu nuturkeun Nini Ati gancang nyokot kujang tina gegelan eta maung. Pusaka akang genying nyai, lain ieu pusaka teh aya di si Ganji. Cek Wahaji netep Nini Ati. Bari Nini Ati mah malah bengong bari nyekelan leungeun Mak Oyom anu rerempodan di tukangeunana. Welang jimanya si Ganji jeung jimanya ieu sareng ka kujangnya. Cek Wahaji netep ka eta maung. Gaur. Mau ngagaur siga anu umajak. Jorelat, Jileng. Antuk nama eta maung ningalkeun Wahaji jeung anu sejena. Nini Ati ukur unggek sanggeusna ditetep ku Wahaji. Nyai jagoan heula sakejeung nya. Cek Wahaji ka Mak Oyom anu masih keneh rerempodan. Jorelat, Jileng. Nini Ati jeung Wahaji jajorelatan nyusul maung anu ku Wahaji mah disebut si welang. Wahaji jeung Nini Ati jajorelatan nuturkeun maung nepi ka entuk nama eta maung eureun di palatran negla urut tempat galungan antara Jang Gandi jeung Jang Pringga. Pringga, Cek Wahaji pohara ngagebegna nempo kaayaan Jang Pringga anu keur uyup ayap alatan teu bisa nempo. Ari Nini Ati mah malah cuma limba
netep Jang Gandi anu geus jadi bugang dina kaayaan rangsak pikawatireun. Sing teger Nyai, matak kicu oge balu karecinya kalakuannya nya sorangan meureun eta bujak teh. Cek Wah Haji sanggeusna ngagandeng Jang Pringga. Sanes perkawis kaicarananya abdi mah nyalang sate Kang. Nyanging abdi teh asa gagal dina enggon ngajijik eta bujak. Tembal Nini Ati semudah reda. Teu salah Nyai mah, heukeun we ridokeun Nyai. Angguran mah pangnyangankeun sarangka ieu kujang karunya ieu bujak. Kakenyaan ku racun cenah kujang macak jepika teu bisaeun nyempoki cuceh. Nini Ati ngan ukur unggek bari nyusutan cai matana. Welang jeung maneh mah mulang deui, nyuhun geus nyolongan ka si Pringga. Cek Wah Haji bari ngareret ka maung anu keur ludat ledot ka Jang Pringga. Jadi iya anu ngaran Pringga teh, cek Nini Ati netep ka Jang Pringga. Nya Nyai geus asa kaincu sorangan akang mah ka ieu bujak teh. Jajah teuing mangkanying rek kawin. Kalem we da aya ubarna atuh Nyai. Maneh rek nyaon eta teh welang. Cek Wah Haji setengah ngagebah ka si welang anu keur mulak-malik bugang Jang Gandi. Gaur si welang ngagaur sanggeusna manggihan sarangka kujang tina jeroan baju Jang Gandi. Sok sarangka kujang ditunda di hareupeun Wah Haji. Nyuhun atuh welang, jeung ayeuna mah geus amulang, jagaan deui itu leuweung. Cek Wah Haji sanggeusna ngarti kana sekep eta maung, kituna teh bari gancang nyokot sarangka kujang. Gaur, mau ngagaur anu antuk nama ngagajeleng ningalkeun eta patempatan anu masih keneh caang ku ngabebelana seuneu. Aduh perih teu kieu atuh Haji, aduh perih teu kieu atuh Haji, aduh perih. Cek Jang Pringga cirambayan. Sabar atuh Ingga, sok sabar. Sabar atuh Ingga, sabar. Sok tanggahkeun. Jang Pringga ngagugu ari Wah Haji mah gancang nonggengkeun sarangka kujang kana palebah mata Jang Pringga. Celak teuing kumaha carana sarupaning cai ujug-ujug ngarecalakan tina tungtung sarangka kujang kana mata Jang Pringga. Jang Pringga muringis sarta teu eureun-eureun ngucek-ngucek matana. Ari Nini Ati mah ngan ukur bengong bari unggut-unggutan. Aduh hatur nuhun pisan Wah Haji, raoseun ayeuna mah. Cek Jang Pringga sanggeusna matana karasa cager deui. Wah Haji mah ukur unggek ret Jang Pringga kana bugang Jang Gandi katembong rada ngabiri gidig bari ngusap beungeutna. Dupi Nini saha? Cek Jang Pringga netep ka Nini Ati. Ieu ceh pamajikan Wajadu. Malah Wah Haji anu nemalan. Nepangkeun atuh abdi Pringga Nini. Cek Jang Pringga bari gancang nyolongkrong sarta nyium tonggong leungeun Nini Ati. Nini Ati mah ukur mangut dibarengan ku imut atra pisan kareueus dina paroman beungeutna. Jung ayeuna mah hijab geura mulang Jaju, tapi omat ieu kajajian ulah nepi ka aya anu nganyahoankeun. Cek Wah Haji. Ari ieu layon si Gandi kumaha wa? Cek Jang Pringga rada kerung netep layon Jang Gandi. Keun we gampang ieu mah ku warek diurus. Geus kitu mah Jang Pringga ukur unggek sanggeus amitan. Purih Nyai, las. Jirim Jang Pringga ngaleungit. Akang oge sabenerna mah bingung. Bujang keneh tapi geus mampu nyusul akang ari si Pringga mah. Cek Wah Haji mangsa nempo Nini Ati anu cileumeut nempo kamampuhan Jang Pringga anu bisa ngaleungit samodel kitu. Mitra-mitra pemirto dongeng Mang Guru, niti wanci anu mustari ninggang mangsa anu utama tunduk waktuna poe Kemis minangka poean hajatan kawinan antara Neng Arin jeung Jang Pringga anu tempatna di palataran alun-alun babakan ledok. Hajat kawinan pohara rongkahna
sagala ditabeuh, sagala diaya-aya, jaipong, wayang golek pengajian, debus jeung sajabana, lumangsung pilih genti, anu dina ancer-ancer nama, rek ditabeuh 7 poe 7 peuting lilana. Warga Cisastra meh kabeh mari lu jajab, sarerea saruka bunga, palataran alun-alun penuh pasedak-sedak. Raja Lius, jagat satria jeung kulawargana, sarta kabeh rahayatna tumplak milu ngareah-reah eta. Mitra pemirtub dongeng Mangguru, sabulan ti harita jagat satria diangkat jadi raja, kalayan lengkep nyekal pusaka kerajaan anu kungsi aya dina awakna Neng Arin. Malah mah pusaka anu kungsi aya dina awakna Jang Pringga oge dipasrahkeun deui kalayan make alesan anu matak ngeunah katarimana. Atuh Kang Kaka jeung Kang Rohiman, kalayan pamenta ti warga jeung panyaluyuan ti kuwedahlan ngadegkeun paguron di Cisastra. Kang Rido jeung Kang Wahyu oge kalayan sarua alatan pamenta warga jeung panyaluyuan ti kuwusuhat mingpin paguron anu diayakeun di babakan ledok. Ari Kang Oya jeung Kang Yuhendi mah nuturkeun Jang Pringga jeung Neng Arin anu ngasuh paguron anu pernahna di tempat anu samemehna kungsi jadi tempat panganjerakan kidagar. Paguron-paguron anu aya di Cisastra, anu aya di babakan ledok, pon kitu deui anu dipingpin ku Jang Pringga, sarua kabeh dingaranan paguron Tepas Sunda. Kalayan paguron anu dipingpin ku Jang Pringga minangka paguron pusatna. Jajaka Wanoja meh kabeh asup paguron Tepas Sunda. Lain ti lembur Cisastra jeung ti lembur babakan ledok mungkul kituna teh dalah ti lembur Cikuya, ti lembur Cikampak jeung lembur-lembur anu sejenna oge loba pisan anu arasup kana paguron Tepas Sunda. Nang oi anu ngabangsa ti Cikuya teh cenah oi. Oh nya si Oting cenah pamimpinna teh. Lamun teu salah mah eta oge. Wah, ejana mah oi kacarakna teh ku muridna Kang Wahyu cenah. Nya doh, alhamdulillah nya oi. Euna mah geus barisaeun ulin gerak bari jeung ngarorakeneh oge. Itu diantara recokna warga mangsa ngawangkongkeun yen aya bangsat anu kacarak dik Cikuya. Kusararea karasa sanggeus nangadeg tilu paguron anu ngaranna sarua paguron Tepas Sunda. Kaayaan di unggal lembur jadi tentrem, kalakuan anoman jadi saropan jeung papada silih hargaan, estuning mata kreueus jeung mawa kabungah pikeun balarea. Eleuh tamatnya mitra kaum dangu mohon saur Kang Heri, boh bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat sareng kajantenan, hapunten pisan ieu mah mung sakadar carita rekaan. Tamatnya mitra pemirtub dongeng Mangguru, alhamdulillah mohon alhamdulillah tamat. Mangguru ngahaturkeun nuhun ka para pemirtub setia dongeng Mangguru anu parantos ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Oge panginten Mangguru kalih Kang Heri anu ngagarap ieu dongeng, anu mangmacakeun ieu dongeng, oge Kang Heri anu ngarang ieu dongeng, nyohongkeun dihapunten tinangtos dina ieu garapan teh seueur kakirangan sareng kalepatanana. Insyaallah sanes waktos pami ayana sakahna deui Mangguru bade ngadongeng deui dongeng-dongeng anu sanesna. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per meos.